Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng gara-gara sumur ajaib bagian kadalapan. Ye anu nganggitna nyaeta Kimasram. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Janten kirang teh kirang nawana Suryati nanya deui hayang jelas kanggo ongkosna maksad teh isin-isin oge akang bade nyuhunkeun tulung ka ibu manawi wae di ibu aya akang bade nambut artos alitna 3.000 ageungna 5.000 kanggo ongkos engke oge wih di Jakarta ku akang disanggakeun deui dinten Senin rupina is jang adim nyaritana bari ngeluk tungkul dukanya ke urang saurkeun heula ka ibu kakara oge manehna rek nangtung ibu Mimi geus nerojol manten kaluar ti kamarna ret kajang adim pok nanya haturan cep manawi teh teu aya tamu kumaha damang aya pangesto bu sanes bieu teh ribut bade ka Jakarta kitu cep bade ka Jakarta teh muhun bu eta cenah bu Kang Adim teh bade ka Jakarta batikna oge nyandak 50 kodi mung ayeuna teh teu acan angkat margi kakirangan artos kanggo ongkos upami di ibu aya mah bade nambut bae heula saurna teh engke dinten Senin wih ti Jakarta disanggakeun deui Suryati miheulaan nyaritakeun pamaksudan Jang Adim atuh Jang Adim rada bungah sabab teu kudu ngomong deui janten bade angkat ka Jakarta laras pisan bu peryogi sabaraha encep teh manawi kalarasan aya mah 5.000 wae bu engke dinten Senin ku abdi disanggakeun deui tembal Jang Adim anggara bari tungkul ibu mah teu gaduh mung upami leres encep peryogi sawios ibu bade nambut heula kanu sanes tembal ibu Mimi sanajan bari eueuh duit di manehna oge maksakeun maneh nginjem ka tetanggana dumeh wae manehna percaya ka Jang Adim atuh Jang Adim marah mai bungah da wirangna rek aya nu ngabelaan pok deui Jang Adim nyarita hatur nuhun bu sateu acana oge ke atuhnya antosan sakedap ibu Mimi bari terus kaluar rek nginjem duit keur Jang Adim piminan tuanana kulantaran ibu Mimi teh didungus cariang mah pada mercaya sasatna dipikolot atuh teu hese ari nginjem duit 5.000 perak mah teu lila ge ibu Mimi geus balik deui leungeunna ngeupel duit sok dibikeun ka Jang Adim mangga cep ieu artos teh kaleresan we nuju aya hatur nuhun bu ditampi Jang Adim bari nampanan duit sup diasupkeun kana sakuna bade angkat jam sabaraha ayeuna bu da diantos pisan ieu teh ku mobil punten we abdi teu lami mangga atuh cep mangga didoakeun ku abdi oge sing salamet di perjalanan Suryati mayeran gancangna carita Jang Adim terus pamitan bari ngagembol duit 5.000 celakana beca datang ka Cibuntu langsung ka imah Mang Udep rek ngikeun duit kumaha geus hasil Dim Mang Udep teu sabaran pisan ka karagejol geus nanyakeun duit hasil atuh moal teu hasil tah Mang tembal Jang Adim bari ngasongkeun duit 3.000 perak gancang ku Mang Udep ditampanan aya milik geuning nuhun Jang mangga Mang Jang Adim balik ka imahna kasampak pamajikanana keur ngakeul geus dibayar acan ka Mang Udep teh ti tadi nananyakeun wae ka kami geus bieu cing meuli deungeunna kami ge hasil menang 10 perakeun ceuk Jang Adim siga nu nya nembongkeun duit syukur atuh ari menang mah sok rek meuli deungeunna naon meuli pindang bandeng jeung peuteuy nyambal we sing medok sok buru-buru kadiekeun atuh duitna tah 150 oge mahi ari budak geus dibere dahar enggeus tungguan kami rek balanja heula ceuk Nyi Jumsih Guragiro ari kana dahareun mah inditna oge mani teu sirikna lulumpatan gek Jang Adim diuk paroman marah mai bunga punah kawirang
katambah rek dahar jeung nu ngeunah sabalikna hate rada hariwang bingung mikiran keur mayar hutang ka Ibu Mimi mangkaning 5.000-an lain saeutik kumaha mun Senin teu kabayar meureun manehna era pisan tapi dasar nu geus koleng kana naon-naon ge ngan kari kumaha engke bae. Kocapkeun pamiarsa malam Senena Jang Adim indit di kasumur ajaib maksudna eueuh deui iwal ti hayang menang loto jeung diijabah pamaksudan bisa boga duit keur mayar hutang ka Ibu Mimi. Ti wanci magrib keneh Jang Adim geus meneko di tempatna sasari bibir gulunyam gerenyem jajampean manehna teu galider ku kaayaan sakitu reungit nyocoan oge sigana teh teu dirasa pisan. Kira bada isa kakara manehna cengkat gura-giru kaluar ti kebon awi jol ka sumur ajaib teh jelema loba keneh maniheurin usik sawareh aya nu ngadon heureuy wungkul jeung batur-baturna Jang Adim mah teu loba leleda sanggeus manehna si beungeut ku cai sumur ajaib kencid balik saja jalan hatena teu weleh noroweco menta-menta ka Mbah Sumur Ajaib. Duh Mbah mugi enjing mah abdi dipaparin ageng milik margi artosna bade dianggo nutupan kawirang abdi nyaeta kanggo mayar sametan ka Ibu Mimi. Mbah kasaha deui atuh abdi nyuwunkeun tulung ari sanes ka Mbah mah. Lempangna terus tungkul teu malire ka jelema sejen da eta wae tinaku anteng-antengna ngalamun loba nu nanya oge nepi ka teu kadenge sumawana ditembelan mah kakara di lebah kantor RK 8 manehna sadar deui kana kaayaan teh didinya ditanya ku batur-baturna nu keur ngariung. Di mana Dim? Aduh maneh getol pisan ka sumur ajaib teh menang kode euy. Ari kolot mata ribut nyaho hasil we geura ceuk nu sajena. Wah, arina naon teh tembal Jang Adim bari reg manehna ngarandeg milu ngariung jeung batur-baturna pelenyun udud dipenta ku batur-baturna majarkeun teh eueuh deui. Kumaha Dim euy? Eus teh? Ade nanyakeun hubungan jeung euy Suryati. Beres atuh euy, awewe geus nyanggut kitu. Pira aku kudu dilesotkeun mah. Katambah indungna ge doaeun pisan. Unggal dewe ka imahna teu boleh dihormat-hormat. Disuguhan oge cai kopi susu jeung roti. Wah beres lah Jang Adim agul mujikeun kulawarga bebenena. Cing urang milu sakali mah hayang nyaho we urang mah uca Mairan. Ulah atuh euy arina naon teh sok ngaganggu wae Jang Adim bari nyerengeh. Beh manaon imah si Ida euy? Rada jauh saeutik. Geus diajak lah jo acan euy. Mamat milu nyarita Mairan. Puguh we atuh piraku deui urang kudu rugi bari teu nyagap-nyagap acan mah. Dewek mah manghariwangkeun we euy uca bari ngareret ka Jang Adim. Manghariwangkeun naon ca? Eta ku pamajikan maneh. Kumaha geura lamun pamajikan maneh nyahun geus tang tu kana ributna daya paribasa sabuni-bunina oge nu ngising bauna mah kaambe euy geura pe kumaneh pikiran dewek mah karunya we bisi kumaha onam. Wah, ari dina perkara ieu mah dewek oge leuwih ngarti. Tong disebut si Adim atuh. Lamun teu bisa hasil kalawan timbul kaributan mah Jang Adim siga nu yakin pisan. Ulah waka agul arina naon teh Dim? Sanunya hau euy, ayeuna oge pamajikan maneh teh geus neundeun kacurigaan. Bawa cicing-cicing teh hatena mah keun sia. Ade Mairan deui. Da pamajikan dewek mah teu loba omong. Moalah moal curigaan ari maraneh teu ngabejaan mah Jang Adim bari ngalungkeun kuntung rokana kana susukan. Kira-kira atuh ari dewek kudu bebeja ka pamajikan maneh mah. Ayo geus tunduh dewek mah tembal Jang Adim bari ngaleos balik. Isukna Jang Adim dagang deui buntut loto seperti biasa sasari nepi karep magrib teh menang duit 6.000 perak. Rada oge manehna pusingeun sabab keur mayar ka Ibu Mimi oge 5.000 duit sesanu kamari geus beak nya eueuh deui jalan kulantaran embung wirang ku pimitohaeun kapaksa ladang loto teh rek dibayarkeun ari nu 1.000 deui rek dibelikeun opieun keur ngirim bebene tambah era teuing teu barang kirim. Atuh ka pamajikan teu mere duit da puguh beakeun.
unggal poe kieu we nya ongkoh usaha tapi eueuh ladangna na dikamanakeun atuh duit persenan teh mustahil ari teu dipake salingkuh mah make jeung eueuh sagala nyijum sih sesentak atuh Jang Adim nurek indi teh asa kapegat geek heula manehna diu ih ari maneh geus biasa ngajak pasea teh eta sanggup gede keneh dengeuna tadi meuli nakeun naon deui atuh minta duit teh mana dengeuna geus beak pedah tinggal huluna mana minta duit oge kami teh keur meuli dengeuna lain keur jajan teu puguh nah ari maneh teu boga teuing pikiran geus gandeng lah tak cukup meureun salawe oge repeh geus tong ribut wae ceuk Jang Adim wah da teu ngeunah kami mah kasebut boga salaki atuh ripuh pisan da maneh teu bruk braka pamajikan main salingkuh kumaha ari kami geuning duit persenan teh tara aya buktina sugan sakali narima duit atawa dibere ku maneh teh tiba heula oge acan pernah kami oge nyaho unggal dagang teh kudu wae boga 2000 mah persenanana oge saminggu 2000 namana buktina ka pamajikan matak eueuh oge meureun ku maneh teh dipake teu uni dipake salingkuh dipake rucah ceuk Nyi Jumsih tandas pisan gampang we nya nyangka teh maneh teh nyaho kana kasusah lalaki yeuh Jumsih memang kami teh menang persenan tapi ku kami sok dipasangkeun atawa eleh ari macok da tadina teh yang leuwih gede tah kitu Jumsih lain dipake salingkuh tempas Jang Adim alasan pinter ngomong geus moal asup ka kami mah geus nyaho lah maneh teh salingkuh Nyi Jumsih deui nyebut salingkuh ari salingkuh teh salingkuh kumaha pan sakieu buktina kami teh mun kitu kami ginding jeung tara balik ka imah kakara maneh bisa nyangka teu bener mun geus lah tong loba omong alasan maneh teh rucah mun bener oge maneh teh nyieun serong meureun kaayaan urang teh moal kieu-kieu teuing meureun aya menyatna geus lah kami rek indit Jang Adim bari ngoloyong kaluar cing cilaka sia ceuk Nyi Jumsih ka Jang Adim alus ka salaki ngadoakeun cilaka leuwih ngadoakeun cing hasil boga milik matak oge kanu tara bebeunangan duit teh da maneh ngadoa-doakeun cilaka dasar awewe nurus tunjung Jang Adim bari nyenghor manehanana lalaki nu teu boga pikiran waras sakedeung deui oge gelo geura ceuk Nyi Jumsih bari ngaleos ka dapur dasar awewe lebokon tetelo Jang Adim terus lempang ka jalan celakana beca di jalan raya meuli heula roti jeung rambutan keur bawaeun ngirim ka pimitohaeun gancangna carita Jang Adim geus datang ka imah euy Suryati seperti biasa manehna ditarima ku pribumi kalawan hormat sanggeus lila pok Jang Adim nyarita ka Ibu Mimi Ibu abdi teh bade nyanggakeun artos nu kamari teh mangga ieu 5.500 nu 500 nama kangge Ibu lumayan wae kangge meser lemareun ceuk Jang Adim bari ngasongkeun duit ka Ibu Mimi sawiyawas atuh cep teu kedah dilangkungan sagala mangga Ibu tampi da sanes mayar bunga abdi oge mung lumayan wae tembal Jang Adim bari rada arap-ap eueup-eup muhunnya akang mah ngarepotkeun euy Suryati mayeran bari imut henteu is ditampi atuh cep yeuh ku Ibu teh Ibu Mimi bari ngasupkeun duit teh kana laci bupet geus kitu pok deui nyarita kumaha cep lancar ka Jakarta teh aya berkahna mung eta we artos ladangna teu tiasa kacandak sadayana kirang langkung 150.000 deui nunggak luka 2-3 dinten deui panginten abdi ka Jakarta deui tembal Jang Adim siga nu nya rame pangintennya Kang hoyong abi mah amengan ka Jakarta teh kersamah ngiring we atuh sareng engkang bari sakantenan urang amengan Jang Adim manehna kalepasan ngajak ka Jakarta ari euy Suryati teh ulah borok diajak sanajan teu diajak ge manehna mah wani milu atuh ngadenge caritaan Jang Adim teh jol daek wae pokna teh mangga iraha engkang bade ka Jakarta deui teh raos mah malam minggu engke Kang supados raos sareng rame di jalanna mang
Mangga tek Jang Adim bari tungkul hatena ngarasa kaduhung geus ngajangjian padahal naon mangpaatna indit ka Jakarta teh da puguh teu boga tujuan deui paling oge rek ngadon ulin puguh resep ari rek ulin mah nganti mana ongkos jeung biayana ulah boroker pelesiran kitu neangan duit saleteureun oge hese aya ku ayana dipake teu baleg dipake alat keur mikat euy Suryati teu mikir ka anak pamajikan susah ngap-ngapan rek milu ka Jakarta kitu euy teh Ibu Mimi nanya ka anakna muhun Bu bade ngiringnya euy Suryati semono ogoan pisan ari Ibu Mimi teu nyarek teu ngahalangan malah atoh nu aya anakna rek dibawa ka Jakarta ku piminantueun teh sabab ceuk pangrasana lamun geus kitu mah hubunganana beuki layeut jadi gampang pikeun ngajadikeun kawinna teh laras kitu Cep teh bade nyandak euy ka Jakarta nah moal isin nah moal ngaganggu ka Encep henteu Bu dingah we ka abdina oge ari kawidian ku ibu mah Jang Adim siga nu heueuh padahal ari hate mah dagdigdug hariwang kumaha engke mun jadi di mana manehna kudu ngayakeun duit jeung kumaha mun sagala wadulna kanyahoan ku euy Suryati mangga wae ari bade dicandak mah iraha Cep bade angkatna teh rupina mah Jumaah upami teu dinten Jumaah tangtos dinten Sabtuna tembal Jang Adim bade kana kareta api bade kana mobil Kang tanya euy Suryati raos nama nganggo super band supados tenang da Kang oge rupina mah moal nyandak dagangan tembal Jang Adim bari ngaleper pikirna mimiti kaganggu ku kahariwang nepi ka diukna oge teu bisa tenang ngan untung we perubahan semu Jang Adim teh teu kanyahoan ku pribumi komo barang Jang Adim geus balik ti imah euy Suryati pikirna beuki kaganggu nya bingung mikiran keur engke ka Jakarta katambah bingung ku buntut loto sabab duit nu 6.000 geus beak ti mana keur mayar mun seug aya nu keuna piraku manehna kudu nginjem deui ka Ibu Mimi mah leng manehna ngahuleng pikir muter neangan akal kira jam 11 waktu manehna keur diuk di warung kopi gorobok tukang beca nu tas ti kota ngabejaan nomor nu kaluar jelas kadenge pisan nomor 43 nu kaluar dina peuting eta teh gebeg Jang Adim ngagebeg sabab nyaho 43 teh loba pisan nu pasangna ari diilikan horeng aya 150-eun harita keneh Jang Adim dadak-dadakan leuleus daya tangan pangawasa 150 teh 8.000-eun di mana keur mayarna eta kabeh jadi pikiranana cilaka bener-bener cilaka yeuh ayeuna mah kumaha yeuh peta isukan kumaha carana nyang hareupan nu mareunang wah kumaha isukan we ayeuna mah perlu istirahat heula Mbah teh lain nulungan kalah hayoh nyelakakeun gerentesna bari jung nangtung terus balik ka imahna isuk keneh Nyi Jumsih geus hudang ari Jang Adim mah ngarengkol keneh diguyah-guyah oge teh daek hudang Nyi Jumsih tuluy ka cai kukumbah beres kukumbah terus ngamandian budak datang ti cai ge Jang Adim can keneh hudang nah atuh tara-tara ti sasari isuk keneh geus loba jelema ngabrul ka imahna kabeh nembongkeun bon tapi ku Nyi Jumsih dibejakeun sare keneh can indit ka bandar jeung ongkoh Nyi Jumsih mah teu nyahona naon panyangkana mah rek beres we teu nyaho salakina nyieun curang teu setora ka bandar malah tatangga nu deukeut ge aya nu meunang nyaeta Ceunah isuk keneh Ceunah geus nagih ka Nyi Jumsih can hudang ce Kang Adim nage ke atuh sabar da biasa nage sok dibayar beurang lain nyata butuh ayeuna cece teh mun aya matalangan we heula tembal Ceunah bari humandeuar da teu boga atuh ce sabar we lah sabarahaeun ce meunangna lumayan we salaweeun sanggeus Ceunah indit Nyi Jumsih ngaudangkeun salakina kuliat Jang Adim nguliat rek hudang teh siga nu haroream pisan da mun teu terus-terusan diguyah-guyah mah harita ge kalah rek ngagoler deui boro-boro tuh geus loba nu nagih Nyi Jumsih bari jamedod nagih naon da kami mah teu boga hutang tembal Jang Adim nu mareunang loto dieu kadarieu aya meureun 10 urang mah
sok buru-buru cokot duit na ka bandar ameh buru-buru beres karunya da nu merenang teh perlu duit meren. Nah atuh kumaneh kami teh make dibejakeun aya bejakeun eueuh kitu har nah make dibejakeun eueuh na moal dibayar bawa kumaneh dipacok merenya nyicum sih jual nyangka goreng wae ka salakina atuh Jang Adim mani bareurem asa katohian dosana. Teuing kami mah teu pucak pacok Jang Adim rada ngaleper hatena ratu ge tutunggulan. Nah atuh make ambek pedah dibejakeun aya betara-tara ti sasari. Ari dibejakeun eueuh mah meureun nu kadarieu teh moal rek loba omong paling beurang kadarieu deui. Ari ieu mah ngungong batur keur molor teh. Sawajibna we ari nu meunang mah nagih oge. Nah ari maneh bet kitu katempona teh bet siga nu boga dosa. Nya dosa naon ari kami? Aduh, geus beurang geningnya. Ceuk Jang Adim bari koloyong kaluar rek kacai manehna mah tara ieu mandi isuk-isuk cukup ku si beungeut wae. Beres dicai terus dangdan maksud rek indit da sieun ari rek cicing di imah mah sieun ditagih ku nu mareunang. Rek ka mana? Apaan rek nyokot duit ka bandar? Na kumaha ari maneh? Bisi rek ngador teu puguh ka dieu minta duit heula keur meuli beas. Kayak atuh da kami ge moal lila tembal Jang Adim bari gura-giru kaluarna atuh kakara oge kaluar tina pantopisan torojol teh mang nana rek nagih da kabeneran manehna menang 40 perakeun atuh ter Jang Adim ngeleper rek ngejat hese da puguh geus kanyahoan. Kengeng mang teh tanya Jang Adim manis sepa semut aya getihan. Lumayan 40-an ya bona. Tembal mang nana bari ngasongkeun bon. Ke emang da teu acan dicanda kartosna oge nembe bade ayeuna. Nah atuh barang-barang teuing Dim. Ieu da naon tembal mang nana. Sok sieun bandarna kabur Jang Adim nyaritana semu gempeur. Teu nyaho bandar kabur mang mah pokona dibayar we ti Jang Adim keur kakara teh meunang. Tembal mang nana jadi nafsu atau puguh Jang Adim beuki ngadeg-deg da puguh sieun kumaha onam. Dasar jelema anu geus koleng sidik nyaho pibahayeun oge terus wae dipigawe pikirna ari akibat mah kari kumaha engke. Memang ari maksudna mah hade ngan teu ngingetkeun kana akhir akibatna tutup lobang gali lobang kitu. Meureun maksud Jang Adim teh teu nyaho terus-terusan aya nu keuna leuheung ti heula ukur 50-an keur mayarna oge bisa nginjem heula ka pimitohaeun. Ari ayeuna 150-an kamana kudu neangan duit keur mayar kanu mareunang. Rek nginjem deui ka indung euy Suryati mah era jeung diheung dibere sabab kakara oge kamari mayar piraku geus nginjem deui. Pikir bingung kudu kumaha pipetaeun nu nagih geus jol-jol ti isu keneh lang mikir aya niat rek indit balang siar sugan jeung sugan rek nginjeman aya nu mere. Atuh gura-giru manehna kacai tapi barang rek jung pisan torojol mang nana ngasongkeun bon. Tapi Jang Adim teu beakeun alasan sabab harita isu keneh bebeja mah rek indit nyokot duit ka bandar atuh mang nana teu ambak teuing nyerita oge jadi leuleuy deui. Buru-buru atuh Jang perlu pisan puguh mang teh tembal mang nana. Bade ieu oge mang tenang we lah ceuk Jang Adim nitah tenang ka batur tapi manehna gempeur ngeleper gede ka sieun. Sabarahaeun mang ceuk Nyi Jumsih Mairan. Lumayan we Nyai salaweun. Waktosna kabujeng sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.